Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Kemis kaping 29 Januari 2026. Masih dina surat Maryam ayat ke-80 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu jeung ngambil atawa nyanak tegesna ngajadikeun min dunillahi salianti Gusti Allah alihatan kana sembahan. Umat kafir mah nyaeta nyanak sembahan teh nyembah matahari, nyembah tatangkalan, nyembah seuneu, nyembah berhala, patung jeung sajabana eta teh salianti Allah ku anjeunna disembah. Supaya naon eta maksudna mainna nyembah berhala kitu. Nyembah dukun. Nah ada teu pernah nyembah dukun, pan percaya ka dukun, sarua jeung nyembah dukun. Liyakunu supaya manehna bukti lahum pikeun itu jama-jama kafir. Iza kalayan kengeng kahormatan atawa kengeng panyalindungan ti Allah. Padahal mah bohong eta mangangkur angan-angan. Dijawab langsung ku Allah, kalla sekali-kali tidak. Tidak bakalan memberikan kehormatan atau penyalindungan. Tidak. Nupuguh mas sayak furuna eta teh baka ingkar engke di yaumil akhir. Bi ibadatihim tina naon anu disembah kumaranehna. Wa yakunu jeung ngajadikeun itu bukti alaihim pikeun jama-jama kafir ziddan kana jadi musuh di yaumil akhir. Jadi naon disembah teh boro-boro nulungan kalah ngamusuhan. Tah abdi disembah saur berhala teh. Tah musyrik tah jelema tah siksa tah jadi musuh kitu. Saterasna alam tarona anjeun teu ningali anna kaya yen sanyana kami saur Allah. Arsalna geus ngutus kami kasaha asyayatina kana pirang-pirang syaitonir rajim, setan anu terkutuk alal kafirina ka pirang-pirang jalma kafir ta'uzuhum supaya ngaganggu berbuat maksiat ka Allah itu jalma-jalma azan kalian maksiat nu sebenarna. Jadi maksiat umat kafir mah kalau leuwih dogam teh, zina teh, minuman teh, mabok teh di hiji tempat anu geus disayagikeun dijaga na ge ku polisi. Tah eta teh azza. Maksiat nu sebenarna. Saterasna fala taj'a jeung ulah dirurusuhkeun atawa ulah gagancangan alaihim ka itu jama-jama menang panyiksa ayeuna di dunya. Sabab Allah mah ngantepkeun heula sena sugan tobat. Maksudna teh Allah mah maha uninga eta mah katantuan sana sugan. Maksudna teh anjeunna teh engke bakal tobat atawa manehanana bakal terus-terusan maksiat tapi ka yaumil akhirat. Innama sanyana ari perkara na'uddu sadayana oge tos diitung ku Allah, tos dihetang ku Allah. Naon lahum pikeun itu jama-jama adan kana perhitungan anu sebenar-benarna. Sadaya maksiat sadayana nu sae diitung ku Allah kalayan hitungan sebenarna. Saterasna yauma nahsyuru dina poean nahsyuru dikumpulkeun saha al muttaqina jalma-jalma nu taqwa illar rahmani ka pangeran atawa Allah anu maha rahman anu maha welas wafdan kalayan kaayaan terhormat tu terhormat jalma nu taqwa dikumpulkeun ku Allah dina sawargana Allah. Sabalikna wa saterasna sabalikna wa nasuqu jeung bakal digiring ku kami saur Allah al mujrimina jalma-jalma anu mujrim anu dosa anu berbuat jahat di dunia illa jahannam kana neraka jahanam wirda bari kalayan haus dan dahaga halab-hab. Saterasna la yamliku henteu ngamilikan henteu bakal boga henteu bakal menak atuh naon asyafaatan kana syafaat pitulung ti saha bae moal umat kafir boro-boro menak
illa kajaba itu jalma-jalma man itu jalma-jalma tahoda manehna tos ngambil atawa nyanak naon inda rahmani di sisi Allah anu maha rahman naon cenah ahdan tegasna perjanjian naon anu tos diucapkan ku urang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ta eta teh perjanjian urang sareng Allah. Jadi upami tos kaiket ku perjanjian eta insyaallah kengeng pitulungna Allah sanajan urang berdosa dilebur heula dosana engke diangkat deui kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu kalian insyaallah patebang di dinten enjing dinten Jumaah kalayan aya dina kasehatan sadayana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.